nyari cangkeng itu. Astagfirullahaladzim, aing bedog tinggalin deh di kebun aing kudu balik deh. Jual lah, sudah lah. Sudah bedog euy. Aing teknya cai bisa saat tapi panas. Kalau istirahat heula aduh, panas. Duh, anjir panas kene euy aing nang cai. Si Didis keur naon dis? Keur niis ya. Ih, kebenaran aya cau urang keur butuh cau Wah, kebeneran ya aing teh boga jeung udud. Ah, butuh cau dis. Heeh, dis jeung jualeun cau. Oh, sok atuh wani sabaraha dis? Ah, wani meureun saturuy mah 50.000 mah. Lah, ulah 50.000 teuing atuh. Sabaraha 60 atuh? tambahan 60. Aya 50 mah, bisa 50 we lah. Lah, geus 55 we turunkeun. Heeh, sok. Nya. Heeh, sok. Sok. Oh. Dilah 55. Nya. Sok. Ya tuh ya, Sok dis dilah keun wae 55.000 mah. 55.000. Bae. Ya. Nuhun nya dis. Nuhun ya dis, aduh. Pas pisan butuh cau teh. Oh, siap dis. Nuhun. Aing keur cicing di dieu ek neang cai nyawa cau saha. Ai pi duit teh ti mana we mayan. Alah. Ai cau aing usaha. Goblok teh ieu mah aya nu maok jigana teh. Aing geus capek nguar ti kebon. La ilaha illallah ya. Astagfirullahaladzim ya. Kalakuan teh. Manggul cau teh asa gerak pisan ya istirahat lah. Ieu. Aduh. Kunaon udah guruduk gitu sudah panik. Mau teh sengala cau di kebon. Di teang teh heeh. Mang Didis ieu cau ti mana Mang Didis? Asa wanu uing ge mah ya. Anyar ngalap ieu ti kebon. Di mana ieu ke heula ya. Di si Didis. Di si Didis. Oh, tadi. Bang kawarah si Didis. Ieu mah cau uing Mang Didis. Wayahna ya mau di bawah da cau uing ya mah. Ulah uing si duitan ulah. Si duitan. Penta duitna ka Mang Didis da we syukuran wayahna uing mah balik bae Aing ditipu ku si Didis euy. Duit leungit cau eueuh.